Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mata malakahu lan samangsa-mangsa milik yasiu hu ing syahid lam yazal milkuhu maka ora gingsir opo milkuhu milik wong bin kilabi kalawan harimau babalik as-sayyid wa kadzala halika ya ikilam yazal bi irsalil malikilau kalawan ngencarakeun wong kang milik lahu kedua suid fil aswahi ing dalam mungguh kaul aswah walau tahawala hamamu ila burji gairi lan lamun dari mangali opo burung darah daya si uang maring sarang liyane si uang lazimahu raduhu maka wajibu inggair opo raduhu ngabalikeun ing hamam fa ini talatu asrata mizu maka lamun ari macaru bi hamam wa surolan sukrapata mizu ngabedaakeun lam yasih bai'u ahadihima maka ora sah opo ngadol salah sawijina iki laiki burung dararoro wa hibatuhu lan ngahibatakeunane ya hadu syai'an suwiji-wiji minhu saking hamamu lisalisin kedua kang kepintal wa yajuzu li sahibihi fil asahilan wanang ya bayi wa yajuzu lanang ya bayi sohibi kedua kancane ahad bil aswahi ing dalam munggu kaulas ila swahi ing dalam munggu kaulas fa in ba'u maka lamun ngadol ya si wong ing karone Taibing bilangan nekaiku malumun kang malum wal qimatu sawaun lan utawi regana geiku sawaun pada soha maka ya baik wa ila nakul maklumun fala soha. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang geus masuki Rajab tanggal 13
Salasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu. Alhamdulillah urang gawean dibere seger, dibere kuat. Atuh nu mantak seger jeung kuat mah atuh eta. Puasana datang ka lohor doang. Alhamdulillah tapi loba nu kolot dikreuh parwasa. Besi teu kapanggih deui jeung Rajab teu panasar. Budak mora ge loba deui mumpung ora ceuk nya. Anu masih keneh budak leutik loba nu puasa belajar. Jadi alhamdulillah urang mah bagian nu nongton. Nu kolot aya nu puasa, nu ora aya budak aya urang nu nongton, nu bloon. Jadi urang nu bloon nongton. Nanya paling aja kuat sia. Deres tagih bisa nanya keneh. Nunggeus puasa alhamdulillah encan masih keneh di bulan Rajab. Cak encan emang kitu kieu kula ge cenah ieu masih di Rajab keneh tenang we sih. Ke kira ti 15 ka ditu eureun-eureun Syawal. Nekat teh budak ya. Sakuatna dumadeus taqarrub ka Gusti Allah melalui pepegatan heula jeung dahar jeung minum jeung jima dalam rangka ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masih keneh nyaritakeun tentang kepemilikan hewan. Di mana-mana aya hewan liar, eueuh tanda-tanda nu bogana, eueuh tanda kepemilikan batur. Ayam leuweung, embe leuweung, munding leuweung, manuk leuweung. Beunanglah ku urang. Setelah beunang diteliti ternyata benar eueuh tanda kepemilikan batu. Dengan bidobtihi biyadihi jadilah milik urang. Ieu mah manuk teh kuari geus aya di leungeun urang. Nu urang berarti geus tah eta sakali nu urang tetep we nu urang. Wajen teuing kumaha ge geus aya nu urang. Geus atuh wa mata malakau di mana-mana seseorang ngamilik kana eta manuk misalna manuk atuh lam yazal milkuhu bin kilabi. Teu eureun-eureun berarti terus menjadi milikna moal leungit bin kilabihi ku inkilabna inkilab teh balik deui. Manuk teh balik deui ka leuweung tetep we urang. Kan kurang dicirian. Ieu teh manuk teh geus beunang da ku urang teh. Nah kuari mah atuh jangjangna ku urang dipoles. Mun hayang hayam teh mah kurang dikekeweran.
tawa sukuna ku urang ditendenan gelang emas. Pamajikan urang teu digelangan ai manuk digelangan. Malah mah gelang pamajikan di ka manuk. Jadi leuwih cinta manuk batan pamajikan. Oh, gelangan. Geus jadi urang. Kajengting balik deui nya ka leuweung ka gunung tetep nu urang. Beunang ku batur atuh tetep nu urang bae. Geus ditandaan ku urang. Haram mun dimilik ku batur sebab geus nu urang. Tah awewe geus dilamar ge teu meunang narima lamaran batur. Atuh geus jadi milik seseorang. Kuarima lain bahasana sebelum ditikah masih milik bersama. Tuh. Nekat dapat. Masyaallah. Teu bisa gitu. Ulah. Wa kadza bi irsalil malik lahu fil ashah. Kitu keneh teu leungit kepemilikan ku dikencarkeunana eta manuk kudu boga na eta tadi mah ngencar sorangan ku ari mah dikencarkeun sarua bae deuk ngencar sorangan bin kilabi atawa dikencarkeun kudu bogana bi irsalil malik lahu tetep bae sakali nu urang tetep nu urang geus datang ke akhirat nu urang. Masya Allah kan. Zaid boga piaraan manuk dara japati diurus di paraban manuk teh lumayan sok aya anakan jang goreng-gorengkeun enak manuk japati boga tah aya 100 mah meureun tuh kan Aiheg japati Zaid teh eueuh hiji kemana ieu japati teangan ku tutang kotet japati mah leungit di teangan anak mah leungit tara di teangan eta ku bloon jelema ayeuna anak kotok babu leungit di teangan ku tutang koteteng malah nyana datang ke salat maghrib aja neangan anak kotok neangan manuk ai anak kadang pamajikan teu balik teu di teangan teu di teangan pamajikan balik teu di teangan teu balik itu maksudnya tah urang kos kitu nah teangan kurang manuk teh ku Zaid teh ka mana manuk japati horeng ngahiji pindahnya na ka kandang Ki Umar manuk japati Ki Zaid pindah kuari nyana bergaulna di kandang Ki Umar madan kitu ge meureun aya nu akur jeung hatena meureun nya japati ge sarua bae meureun aya ka naon kitu ngaranna aya nu akur aya nu teu akur ya eta ka kandang Ki Umar kan ngomong manuk ngomong bahasana we urang teu wau teu kenal ayam ngobrol jeung baris batur terus hewan-hewan mulai bahkan
karena urusan-urusan bahasa. Urang zikir make lisan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ta ieu nu araraya, ta nu araraya milu zikir. Ieu pan masalah naon kitu ngaranna bangunan-bangunan tatangkalan nu kadeuleu ku mata milu zikir jeung urang kan teu nyaho tah kos kitu eta teh kanca Kangjeng Nabi Imam Ibnu Athaillah ngajelaskeun lamun urang zikir make kolbu kuari sorang di jero hate we unggut-unggutan we gitu wareganan keur ngalamun iraha boga deui keur ngalamun ta eta nu milu zikirna malaikat beda kata lamun tadi mah lisan la ilaha illallah la ilaha illallah ieu nu kadeuleu ku mata milu lamun urang make kolbu nu milu zikirna malaikat kok malaikat bisa milu zikir teu kaambeun ku malaikat hawa zikir urang kaambe teh kalau urang teu penting zikir sorangan di tengah imah atawa di kamar ulah aya sorangan engke sok aya tah kertek ulah sieun ulah sieun eta teh urang lamun sieun gere atuh ke aya deui tenang we moal aya naon paling pocong lamun zikir geus make ruh nah ye di samping malaikat muqarrabin oge bangsa anu berahasia milu zikir jeung urang malaikat teh kapan aya anu dikepar ku Gusti Allah khusus jang neangan nu zalikir engke nyana nyampeikeun ka Gusti Allah turun malaikat peuting beurang saha nu keur zikir saha nu keur ngaji teh zikir kan ieu teh ngadengekeun teh zikir ngaranna terus nu keur maca Quran malaikat teh lapor ka Gusti Allah pamanggihnyana lapor ke naraon mana teh sibana Gusti Allah teh operasina ka daerah mana gitu operasi pos polisi begitu kula ka daerah Cilogok aya nu ngaraji aya coba catetanana catet aya nu teu dicatet aya anak bawang dicatet teu dicatet kagolongkeun anak bawang catet ya Allah ya Rabb urang nikmat anu zikir kajahoan ku malaikat bahwa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha sakumaha nikmat moal kaitung malaikat leuwih teu kaitung lobana geus urang geus teu kudu hese-hese neangan KPK jang cutat catet teh bahkan KPK na ge dicatat ku jangan ieu mah juri ceuk deui catat ku malaikat dicatat bagian nyatet nu baragus bagian nyatet nu dina hartika denge bahasa-bahasa manuk jeung manuk ngomong nyana ge perkumpulan zikir aya pada maraca tasbih manuk Zaid pindah
indah sayangna wari kasayang Ki Umar tak ieu geus kajahoan berarti manuk Ki Zaid pindah ka perkumpulan manuk Ki Umar. Kumaha eta Ki Umar apa ngantep bae? Aya aturanana ieu tah. Walau tahawala hamamu di mana pindah manuk japati Ki Zaid ila burji gairihi kana kandang kana sayang nu sejen kaki Umar misalna atuh lazimah waradu wajib kaki Umar ngabalikeun manuk Ki Zaid ewak Ki Umar bawa ka imah Ki Zaid wajib dibalik atau lapor tuh Ki Umar teh jelema bener pan ieu nambahan hiji manuk bareng dideuleu lain aing mah ewak poe mah sana Ki Zaid deh atawa menta info usaha ieu langsung melalui HP diketemukan satu burung dara warna putih ada tanda di kakinya ini ada burung tersebut di perkumpulan burung saya harap kepada orang yang memilikinya segera agar saya selamat nanti di akhirat. Serem ngadengeun lagi. Eta hebat eta Ki Umar ya Allah ieu mah lain pan. Wih antepkeun wih antep. Ya kege isuk nambahan deui geura ge ka dieu ge. Ih nyeun deui kandang paranti nyumputkeun woblog meureun. Urang mah deuk karitu bae. Ya Allah hese jasa tah deuk ngabalikeun banda batur. Deuk ngabalikeun milik batur teh hese. Jasa boro-boro eta manuk anu hiber sorangan dititipan ge dititipan Haji iya ya amplop 5 ieu nya tah pangmikeun ke nu ieu ka Kiai anu nu ieu ka Ustad anu ieu ka Ustad anu nya eta ieu mah amanatnya insyaallah budaya insyaallah masyaallah geus beres geus beunang beureun 5 poe kurang ditanya anu dititipan aya titipan aya nomor duit saanu je pan dibongsai sih tuh tetep pasti dibongsai kene bae oh ditelepon kan hiji deui aya titipan aya asbar duit saanu ya Allah make ieu mah disedot lain dibongsai eta mah deureuss datang keneh setengah-setengah nage datang keneh aya nu teu datang Gusti Allah ieu mah komo manuk atuh eta mah amplop teu datang nih deureuss sama geus diamanatan kos kitu panitia Rajab ditugaskeun jang mere kiai aman-aman bae kan panitia mah jangki Fudoli 10 juta dibikeunangan 2 juta korupsi 8 juta Masya Allah aya tah sebagian panitia nu kos kitu tah aduh tapi aya nu nambahan di panitia hebat tah panitia ya di panitiana 10 juta karunya jaknya ieu mah kiai bu benang ngaji jenting lah kena tenangeun nyana geus di panitia 10 juta di aing pribadi 10 juta 20 juta aya nu kitu moal sih aja tilok rapat sih bujur siata katanya tuh Masya Allah hebat ya Ki Umar geus atuh Ki Umar teh ditewak atuh atawa geus kajahoan mah oh ieu teh nu abdi cek Ki Zaid teh keke tenang bae Pak Zaid ku abdi ke dianterkeun ka dinya tewak
langsung dibikin hampura apa aja dia manuk tuh waduh endahan ka kurung nukula endahan ka sayang nukula tah ieu dah nah ini satu cek nuhunnya halus lah boga pikiran kumaha mantep asa di sorga teh hirup di sorga mah teh embel-embel tenang tentrem saling percaya ku jujur jeung adil jadi ngeunah urang jeung tatangga teh nu mantak ngeunaheun saling percaya jeung jujur nu mantak urang teu betah jeung tatangga teu saling percaya teu saling jujur geus pagerna luhur embung ka deuleu ya boe nah ieu perbedaan jelema jujur jeung jelema teu jujur jelema jujur tenang kalem beban tah ieu carita manuk hayam sarua domba sarua manuk Zaid leungit ternyata ngahiji ka perkumpulan manuk Ki Umar kanyahoan di dinya ngahiji di manuk Ki Umar ngan hese di wilah-wilahna hese dibedakeunana ngahiji mah ngahiji tapi sulit untuk dibedakeun hese bisa oge hese dibedakeun lantaran warna nu akur bisa oge hese ditewak pokoknya hese beres ya Allah ngahiji beres jadinya di manuk Ki Umar nah kuari menang apa henteu tah mun dijual ku Ki Umar manukna atawa ku Ki Zaid manuk Japati Ki Zaid ngahiji ka manuk Japati Ki Umar nu Ki Umar aya 100 kuari jadi leuwih lantaran manuk Zaid ngahiji kadinya ngan sulit dibedakeunana lantaran akur warna atawa hese ditewakna nu jelas hese lah dibedakeunana tak eta sanajan Ki Umar boga manuk 100 lantaran katempelan ku manuk Ki Zaid hiji anu sulit dibedakeunana Umar teu meunang ngajual manuknyana sanajan nu mana bae teu meunang sebab aya nu baturan kan atawa Ki Zaid nu deuk ngajualna jam manuk aing aya di dinya tewak bae we hiji deuk dijual ka batur teu bisa kudu jelas heula nu dijual ku Ki Zaid tepan meureun nu Ki Zaid kudu jelas nu mana manuk Ki Zaid lamun Ki Umar deuk ngajual sanajan nu deuk dijualna hiji tetep bae kudu jelas nu mana manuk Ki Umar tah kudu jelas kepemilikan heula teu meunang teu jelas lamun geus jelas nu Ki Zaid karak meunang dijual lamun jelas nu Ki Umar karak meunang lamun encan jelas nu mana nu Ki Zaid nu mana nu Ki Umar boro-boro ngajual hiji kabeh 100 teu meunang bab aya nu baturan ya Allah ya Rabbi Gusti itu ya hebatna agama katempelan kudu batur teh ya si hade teh datang ka teu sah dijualna ku salah saurangna ku Zaid teu meunang ku Ki Umar teu meunang wah di akhir zaman mah barang-barang samar teh nah jadi jual nu lain nu nyana dijual anu diakur kunyana dijual mantak teu manfaat tanah 1000 meter
Nuki Zaid dijual KPT suratna aya barang diukur deui ngaranna ge tanah nu baheula ditulisna 1000 kuari bet aya 1100 bukan tetep nu 100 kan milik Zaid tangkorak calo mah henteu make tangkorak ja awas lamun teu make tangkorak teu sah ku tangkorak calo mah tetep bae nu 1000 mah nu pemilik ari eta tah anu 100 nu 100 pan teh diakukeun ka Ki Zaid nu nyana meulih henteu naon henteu di kaki Zaid dikeun henteu geus saya dijual dileg-leg punyana duit tina 100 meter teh lain nu nyana panu Ki Zaid kabelilah mobil jalain eta bae sababaraha tanah deleukeun di ujungna harita nyana muyah mayeh deleukeun ulah kicep-kicep sia deleukeun nu batur Masya Allah atawa Zaid ngajual tanah 1000 meter harga 200.000 punyana diusulkeun ka PT 250 tanpa aya persetujuan tinu boga moga mah tetep 200.000 dijual punyana 250.000 jadinya nama boga untung 50.000 rarasaan mah untuk untung ti mana tanah nu Ki Zaid nu meulina PT hajunyana meunang 50.000 tina sameter eta halal tah haram goblok lamun teu digoblokeun bisi pajar teu goblok teh nu kitu ye tetep ku teu karo tanah-tanah batur kunaon nyana boga untung kiai pancen nyana teh eta teh orang ketiga anu ngajalankeun gede ganjaran Zaid urang kampung teu wau jeung PT hayang boga duit lantaran loba kebutuhan melalui calo Umar pangjualkeun tah mangga jadi Umar teh sabaraha meter 200.000 insyaallah guys langsung ke PT nih suratnya harganya 200 ya udah geus bikeun duitna ge tanda tangan tah sia sawa duitna geus naon kitu ngaran suratna geus dibikeun ke PT sia geus tanda tangan transaksi tah duitna nya geus aing mah ngan ngadoakeun bae ka sia jeung aing mah ngan sakadar ngabela doang ka sia nulungan geus ulah pikiran naon ka aing hebat eta kieu mah tuh kan sia tararanggah beje pan kitu amat can eta ganjaran gede moal leungit di mata hate Ki Zaid ngaran Umar nu geus ngabantu ka manehna. Terus saya datang ke akhirat bakal gede ganjaranna. Sadunya mulai hiji jadi. Sadunya ieu. Lu mantak daek ge. Nyana jadi hadwasat. Simsar eta teh meureun susugana. Tapi lamun haju dibere ku pihak Zaid teh Zaid Umar, aing geus luar biasa nganuhunkeunana ka anjeun lantaran ngarasa dibantu. Jadi lamun 1000 meter sameterna 200.000 geus 1000 kali 200 berapa? Cepet atuh. Cepet atuh 1000 meter sameterna 200.000 jadi lamun diduitkeun sabaraha duit 200 juta angel untuk sakitu bae ge ih dikira sugih nada si budak
Mar kadi. Ieu mah aing merasa terima kasih. Nya, jarek dibagi-bagi ieu mah aing lu kabutuh. Teh mah jang sia bae upah ti aing tarimanya. 10 juta tadi aing teh. Geus nuhun. Geus milik. Panggil ku PT Mar karena kamu ini yang jadi pelantara ya dari saya nih 10 juta di 20 juta. Tuh salah tuh kos gitu mah dibere. Eta. Ulah teteh tadi 200 jual ke 250 050 dah. Kumaha mun bebeja? Mun bebeja masalah. 200.000 haju dijual 250.000. 50.000 kan eta seuneu keneh. Mun haju dilegleg ku Ki Umar bakal jadi seuneu neraka. Kadeuleuna mah duit padahal bakal jadi seuneu ngarerab jeung manggangnyana jaga di akhirat. Kuari mah geus transaksi dibayar bebeja Pak Zaid. Ieu teh 200.000 barang. Kula ngobrol-ngobrol di lapangan ternyata pasaran 250. Akhirnya jual teh 250.000. Tah ieu mah kula mah nek mentari dona bae tata dina mah emang di 200 kan di lapangan ternyata ieu pasaran 250. Jadi lakuna 250 tah 50 kula mah lamun kula deuk dipeta kumaha. Tuh saya tuh hayang aing. Bisa aing mah tetep ka dieukeun. Oh, kitu mah tah tuh kabeh beres. Aing mah doana bae tuh. Wassalam. Geus masalah. Tapi lamun cek KZJ, jadi laku 250. Geus 150 bagi 2. Jangan aing 250, jadi saya 250. Baik, guys. Enggak masalah. Atau geus atuh isi laku 250 mah 50 yang saya tak los. Oh, eta mah deres. Masih kene leutik aya nu kieu Pak. Tinu bogana dititah 200.000, punyana dipasarkeun ka PT lakuna 600.000. Oh, atuh calo memang goblok geus gitu. Teu bejaan harga pasaran. Nah, jadi kapan itu dibayar? Beges 200.000. Jadi sesana kan per meter 400.000. Tanah nu batur, nu meulina batur, atuh kunaon haju gedeannyana jeung nu bogana. Tah, eta berlaku di mana-mana hampir. Tapi aya sih nun teu ge. Ieu mah berlaku di mana-mana seperti eta, di nagara mah leuwih. Ya saya ngomong naik. Maksudnya urusan tiklan-tiklanana seperti eta. Mangga bae kula mangan sakadar ngabeja. Endeu kararitu mangga bae datang ka mana endeukna jeung bakal jadi naon ta duit. Makana lamun deuk nyalo kudu jadi ahli tasawuf heula. Habe ulah kabita ku duit. Jadi lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Oh ya karim. Aduh, tah urang muamalah di akhir zaman gua hari deh kumaha. Urusan jual beli, urusan gua hari mah dipaksa. Orang ku Yahudi titah melalui bank nyahoeun Yahudi di Indonesia teh mayoritas Islam ngaharamkeun riba jeung dianggap hebat di Indonesia teh kuat dipaksa kunyana supaya ansrub dina riba sebab di mana-mana geus ngadahar riba beteulna pemikiranna bakal rusak. Kiai mun geus ngadahar riba pemikiranna bakal rusak, ustad bakal rusak pemikiranna. Komo nu lain kiai jeung ustad bata mah emang memeh ngadahar ge geus
paksa ku ari di tangada riba. Masya Allah karim, alhamdulillah. Akhirnya ngadalah oleng pemikiran kiai, pemikiran ustad, maka berakibat nyana geus lain ka Allah. Duit nu di daharna duit haram. Ngahukuman geus jelas, kepercayaan di masyarakat teh aya ilmu, tinggal ilmu dahareunana. Paksa ku Yahudi kita riba. Paksa aku Yahudi kita kredit supaya ngadahar barang riba nyahoeun Yahudi teh di Indonesia teh kuat. Perang urang, eleh urang, akhirnya pemikiran ero. Iyalah wari di Indonesia di mana-mana khususnya di Indonesia. Pemaksaan Yahudi urang teh dijajah melalui politik, melalui ekonomi seperti eta. Dijajah budaya waris budaya barat, budaya Eropa ambalayah di urang. Di mana baheula mah diketos aya nu make anting, diputat aya nu make anting. Wari mah masyaallah deureuh mun akur anting goda sabelah, deureuh mun emas mah anting anjing dipake. Hayu sia budaya mana teh kos kitu teh. Ya Allah ya Rabbi. Urang kacitra meuli jagong berembukna. Belanda lain, negro lain. Ya karim, kipudoli betaheun biasa di dieu meuli jagong. Aduh, orengan lain jagong-jagong teuing. Si pirang aya di dinya. Dah, ieu deh kumaha budaya. Untung masih keneh aya kiai-kiai anu talaleger anu daek diomongkeun. Kiai ortodok. Kiai kampungan, kajen teuing, leg-leg kotaku sia. Ayo sia kepleset kege. Kudu siap diomongkeun urang lamun neuk nyekelan agama. Deh, diomongkeun kajen, diomongkeun ge. Geus pokona mah kuatkeun ku urang. Ortodok lah, kampungan lah. Kiai kaku lah, kiai macem-macem lah. Ya, emang teu kadenge ku cili aing. Kadenge goblok. Atuh tenang we. Kaje calangap sacalangap ngajara keja. Dia bukti namanya na kos kitu kene. Kudu kuat. Sing kuat deh, kudu kuat sing kuat, pak kuat. Ya hese ngabedakeun manuk Zaid nu campur jeung manuk Ki Umar balu karna yane efekna lam yasihabai wa hadihima teu ngajual salah saurang antara Ki Zaid jeung Ki Umar bahkan lain ngan sakadar ngajual wahibatuhu syai'an minhu litsalisin ngahibatkeun manuk ka orang ketiga teu sah Zaid manuk japatina ngahiji di manuk japati Ki Umar kuari manuk Zaid dek dibikeun kaki bakar teu sah kudu jelas heula bisi dicokot pan ge kaki bakar secokot-cokot dah atawa Ki Umar dek mikeun salah sahiji manuk nu nyana kaki bakar teu meunang bisi nu dicokot ku Ki bakar manuk Zaid kudu jelas masyaallah kudu jelas kuari kumaha lamun manuk Ki Zaid anu ngahiji jeung manuk Ki Umar teh anu hese dibedakeun anangan kuari mah dek dijual ku Ki Zaid dijualna ka Ki Umar jaga sakalian aya di kandang Ki Umar
nah lamun kuki saya dek dijual na lain ka batur mah dek dijualna kaki Umar sakalian ngahiji jeung Ki Umar ta eta mah tu meunang lantaran moal ka mamana manukna ngahiji di Ki Umar dijualna kaki Umar atuh aya juzul sahibihi menang dijual eta manuk duges ngahiji ka perkumpulan manuk Ki Umar dijualna kaki Umar teu naon tapi lamun dijual ka batur teu meunang sakalian ngahiji jeung Ki Umar mar geus teh manuk dijual ayo guys ayo adu tawar jadi ya Allah aya aturanana horenganan ngeunah lamun urang make aturan sesuai jeung aturan urang dagang sesuai jeung aturan urang Islam haju dagang make aturan Islam urang akur jeung aturan Islam perasaan puas urang sebeuh perasaan dagang dek untung dek rugi jepan asal akur jeung syariat ngeunaheun kana henteu engkel-engkeleun tapi lamun urang henteu akur jeung syariat engkel-engkeleun urang narik barang limbah di pabrik saton tapi barang ditimbang di imah urang teh aya 1,5 ton lantaran tadina urang osok bager ka satpamna jeung kanu sok merean barang di dituna geus satu kudu nimbang ditambahan pan meureun nambahan ge lain nu nyana nu bos harti ku cilisia eta teu akur jeung syariat eta engkel-engkeleun di jero hate aing meuli 1 ton jadi 1,5 ton inu setengah deui kajajaden yeuh kumaha ieu kumaha moal minaheun kana hate kajen ku kumaha ge jual jadi duit di jero hate sakali 2 kali sanajan ka ditu mah jadi adat ngan tetep moal manfaat ka ditu komo kieu mah urang meuli limbah 1 ton di jero aya anu ngabisiki nih Pak Haji ini punya Pak Haji 1 ton ya tapi ini titip nih punya saya ya titip si kanyana atuh titip bang nyana bae atuh nyana teu aya naon aya henteu berarti kan ada main di dalamnya ini titip ya udah ini mau punya saya udah tenang aja dah nanti kesononya nanti kita bicara di luar aja kan gitu tak bicara tukang limbah emang yang teu nyaho ya udahlah beres tah nu 1 ton urang nu titipan eta titipan naon eta titipan udah dah Pak Haji aja yang beli dah udah setengah harga dah tuh kan emang lain kitu-kitu insyaallah kos kitu nu saha eta ayo sia deuk ka mana tak engkel-engkeleun di jero hate aduh ya Allah ya Rabb heureuh urang jualan emas kan ai jualan emas mah meuli untung ngajual untung panggoblok-goblokna pedagang tukang emas lamun teu bener engke urang meuli dinyana contona saminggu bae tah dijual deui karnya eueuh 1/2 gram ka mana dipake encan naon encan bego lamun kurang-kurangna urang nyekelan agama seperti eta meuli urang dinyana 10 gram ulah dipake teudeun di imah sabulan jual deui kanyana eueuh 1/2 gram susut ku angin tah kadarna urang mesen emas kadarna 24 karat aya Haji Pendi mah sok hayang sakarat bae nya nama 24 karat jangan sakarat tolol tah eta tetep karat bagi karat nu 24 karat teh ya masih dikurangan jadi 23 karat kan beda
emas 24 karat maleles 20 tilu rada heras 22,20 mah heras teman disebut lagi emas Singapura kos ge pernah dagang emas tono nah eta kos kitu be kurang namain henteu mah tetep henteu mantak lamun urang dagang sesuai jeung aturan aya kepuasan tapi lamun geus teu sesuai jeung aturanana tetep bae di jero hate teh aya muringis bae cirina eta harta teu bisa dibawa ibadah mun urang dagang teu sesuai jeung aturan teu daekeun dibawa ibadah kang haji ge berat engap kang haji ka sodakoh ge embung tapi lamun sesuai jeung aturanana ngaji giras ngaji daek sodakoh daek rada bener sebab duit eta lamun bener daekeun dibawa ibadah pake ngaji kurang pake sodakoh pake akan ke masjid loyong harta teh tapi lamun teu bener teu loyong nu tata dina akrab jeung kiai keur waktu bener mah barang kuari kurang pati bener dina lelengkahan muamalahna eta teh dibere embung ka deukeut jeung kiai teh eta nu ngahalanganna teu bener nyana kadenge ku ceuli sia teu daekeun tapi aya nu deukeut bae jeung kiai nyana mah deukeut jasa emang teu maksud sodako ieu nyokotan aya atuh beda-beda masalah ya kiai mah deuk dibere sakitu deuk dicokotan sakitu cenah mah kiai mah deuk di alam sakitu deuk diomongkeun sakitu ya aing mah aing jeung Allah tuh sia urusan sia masalah ngan tergantung urang muamalahna asal bener muamalahna hayang make sedekah teh hayang mere hayang deukeut hayang tapi lamun teu bener bae mulai eta ngahalangan teu hayang embung teu loyong digigireun imahna aya pembangunan masjid baheula mah keur waktu bener dagangna tah tapi barang kuari teu daekeun eta muamalah seperti eta baheula mah keur can boga yayasan teh jeung santri jeung ustad jeung kiai akrab barang kuari boga yayasan wauh mah wauh bae tapi teu akrab seperti aya jarak koreksi di dirina berarti aya makanan haram nu ngahalangan nyana muasyarah jeung jelema-jelema bener pasti ngahijina jeung nu teu bener sedengkeun pan urang ka ngadoa wa surna fi zumratihim yaumal qiyamah Gusti hijikeun abdi jeung ahli-ahli zikir jeung ahli Gusti abdi teh hayang dihijikeun jeung ahli Gusti teh di akhirat teh abeh lah kasalahan sautak saeutik mantak ngadoa eta ge wasurna ya Allah fi zumratihim hayang di akhirat teh ya supaya aman teu daekeun barang boga yayasan teh ya jeung kiai jeung ustad jeung santri jarakna jauh koreksi di dirina berarti aya duit pamarentah nu leleg-leg kunyana aya muamalah ti muridna meureunanan anu haju kadedemes koreksi di diri urang moal kebal hirup di alam dunia ih nu tadina kaindung ka bapa bager jadi henteu tah ieu duit haram mah teu daekeun teu loyogeun dibawa ibadah daekna dibawa pameran wow, lamun pamer mah tuh, nu itu tuh, nu aing, 5 bau ku aing, itu tuh 10 bau ku aing dibeli, jadi tuh 15 bau, aing mah geus bararau be pokona mah, pamer, koreksi gerage, masya Allah,
Fa'in wal adadu ma'lumun wal qimatu sawa'un soha maka lamun ngajual kizaid kana dua manuk japati dijualna ke orang ketiga wal ada dari bing bilangan ma'lumun wal qimatu hargana sawaun akur soha manuki Zaid ngahiji jeung manuki Umar kuari dijual ku Ki Zaid jeung Ki Umar manukna dua nu dijualna bilanganna jelas hargana ge akur sah papada ngajual masalah wa ila lamun bilanganna teu maklum mah atau harga nu teu manfaala walau jaroha wallahu a'lam.